ya Pak. Nah, mau ada modal aing terusuk. Kumaha lah. Titik. Alhamdulillah warga Cisaat terek menang bantuan ti pamarentah. Sugan weh henteu macet. Firnaon, maneh nur cicing di dieu. Gubernur teh keur ngadaguan di data ku Pak RT. Yeuh, Mak, warga Cisaat teh arek menang bantuan, Mak. Bantuan? Heeh, Bantuan bantuan. naon, Nur? Bantuan ti pamarentah, Mak. Sugan we atuh mah beunang engke di data ku Pak RT ayeuna. Make cicing di dieu tuh sugan we meunangnya. Heeh, sok, Mak. A few moments later. Nur, ai maneh menang beja ti saha di tahnuan di dieu? Sabenerna masih mah titah ngadaguan mah di desa. Ai maneh jiga nu lieur di tahnuan di desa ngadon cicing di dieu. Sugan we mah di dieu ge meunang atuh. Sah, karso mah. Ka mana, Mak? Rek balik. Ai bantuan aku mah. Ieu we, mun maneh geus meunang bantuan, bejaan emak. Mak. Naon deui? Boga duit 50 teh, Mak. Masing boga ge moal dibere nginjem. Gel si mama. Cek. Kos. Ari itu terus di mana? Terus di pasar. Gimana? Pulang ngarit? Cek, biasa aja maraban si Bison. Oh, kos. Si Nur menang beja, bakal menang bantuan cina. Bantuan di mana? Bantuan ki pamarentah. Oh, Jigera cobaan panggihan si Nur. Kecil mereka balik kelanya. tuh kosim ngerek maraban lah si Bison. Kelanya. Sok, Cek. Kemana warga teman si kieu Saat itu di lemah tak satu topi itu orang tanya Pak, mereka paling mana Pak? Asal meninggalin ke paling mana naona? Mun Bapak mereka paling mana? Jadinya kena saya teh matak harus ke puguh teu Bapak. Nanti pejabat warga. Oh, pejabat warga, pejabat sebagai naon, Pak? Kemet. Oh, kemet. Gening kemet teh bau awak kieu, pungkang awak. Kemet gitu. Oh, punten, Pak, Pak Kemet. Punten. Peninggalak kieu. Arep. Can ditita ku urang mah. Oh, kali turun can. Nah, aing tah kita hormat kieu buat ate. Hamrung. Biar iya mah tuh sidang kartunya deh. Gawe tengah poe kieu. Kenaon babawa sia teh tengah poe kieu hormat. Tuh pugu digawean si RT mah gitu tuh. Bukan mang boga nomorna tuh. Tarang uruskeun nomor si RT aing jangan naon. Pan mah dulur nalin. Nah, sia teh aing nyebut dulur si RT. Beda juga, dulur cian juga. Tamahan tah cokor angkat hiji. Atuh mang pira? Tamahan bisa disiksa ku aing, taman.
Iya mang. Oh, Ah, udah diturunkan cenah si RT nya. mang menit tega urus hulu di rumah teh. Mang, manulungan mang. Karena si Pak Cete teh. Ari mah teh kernaon teh? Jadi gawean si RT teh itu tuh. Kata ieu ke mana? Ku teh teh ku ek nyangan Pak RT ieu teh. Oh, simpang nelpon ke atuh sekalian RT teh. Panlepon kan RT. Heeh. Heuh, puguh perusahaan teh. Ah ngada bapak aduh. Ah kodok dina ieu. Heuh atuh dia. Alah getek. 100 sih. Oh, sok beli ke pulsa. Gak atuh nyangke dibelikan pulsa kayak ka dieu deui nya. Oh, kade uang pakai depo beli ke pulsa. Oh, dagoan. Kemed. Wah, ngukuran itu pisan. Tidak Nur. Pak RT. Nur teh rek nanya ari soal bantuan geus cair encan. Nur, bisa enggak ada data terus itu. Atuh da lila meureunna Nur teh buker butuh Pak RT kumaha tuh? Enggak tuh, kurang mikir heula yang supaya solusi. Kumaha lamun misalkeun bantuan nu teh Nur mah diheulakeun heula ku Pak RT, ditalangan heula ku Pak RT, bisa meureun Pak RT nya. Oke. Entos atuh ditampinya ku teh Nur ieu bantuanana. Yang satunya Nur ini teh lah, nuhun nya Pak RT nya. Nah, Beb. Iya loh. Kemana maneh Nur? Ini lulusuhan gitu. Maneh udah Bang Emok. Jangan juga ngomong teh. Yo tempo Nur mah geus menang duit. Menang duit di mana eta maneh Nur? Bantuan ti Pak RT. Nya bantuan ti ayeuna. Apan kakarek datana heula nu dikirim teh? Atuh bisa we ditalangan heula ku Pak RT jadi Nur mah diheulakeun bantuanana. Wah, gelo RT teh. Aya dana bantuan di talangan heula. Sabaraha eta teh Nur? Aya we nih yang apa lah tuh. Bisa meureun, hayo we Nur nu nginyeman duit teh kali-kali atuh urang nginjem duit teh. Ngunah we. Nah caritana ge anu sok minjem duit na Nur lain kosin. Sahnya Nur mah duit heula tadi tuh. Di mana sih RT lainna? Tuh di ditu tadi. Ejik lah aing mah mere. Awas ya ku aing mun aya Bang Emok. Nek nyumput di mah aing diumumkeun ku aing mah kana toa masjid. Nah, si RT heula sugana aing dibere. Masih bener. RT, kemana mas RT? Mana masuk diajar licik mere bantuan teh? Aing kasih Nur diheulakeun dibere nginjem. Ari ka aing teu. Beda deui eta mah jang Beb Nur. Beda deui kumaha mana teh RT? Apa aing ge sarua masyarakat maneh? Kasih mah dipayunkeun. Awas ku aing mun teu diheulakeun aing ke bantuan. Siap. Siap. Terus dik ini mana mah? Tuh pacar lagi ngahormat. Iya digawean ku si RT mah, duh aing coba pertama ku si Posip sarua ngagawean, meuni juga patung pancoran kieu urang. Canggal cai. Oh, udah ari ngagugu, sieun teu menang bantuan mah. Ari mah ya kemana? Yang modal mamanya itulah Atuh mah mau nulungan heula abi mah, ngilu atuh mah modal. modal. Ini lihat teuing mau pusat. Ah. Duh, Tuh gening teh Nur. geus teh mau pusat teh. Enggak sih iya. Lumayan lah jangan depo ieu teh. Nah, mah dipake ngadepo. Maksudnya iya jangan
yang nelpon Pak RT. Coba tuh telepon PT na. Heeh, oke lah. Cek poho. Nah, teu nomor Pak RT na. Kita tukang nengankeun. Geus atunya teh nu rek mentah nyaho Pak RT minta nomorna nya. Sok atuh. Dagoan nya Pade. Sok. Heeh, geus. Hemed. Mikrofon. Ayo bebek Nur. Aya naon? Ih, geus kira Pak RT tong susurian wae. Ih, palaur. Ieu Nur teh minta nomor Pak RT, butuh pisan ya. Oh, bebek Nur nomor Pak RT. Buruin Nur minta nomor, penting ya. Ah, itu net, kan nomor Heeh, nomor 08 hiji, kala 08 hiji, 2 hiji tilu, 2 hiji tilu, genep tilu, genep tilu, 2 genep kosong. 2 genep kosong. Yang geusnya di save ku Nurnya. Geus tong cicengeran wae ih, palaur ih. Bebek Nur bukan nomor Pak RT. Buah suka. Bebek Nur. Cek, anger kene hormat teh. Ya teh ngagugusin teu menang bantuan. Ari teh Nur ti mah atuh mana dari lah. Kan pulang minta nomor Pak RT dieu teh. Sok aja telepon. Kala. Halo, bebek sayang. Halo. RT. Kumaha ieu si Pace kita tadi ngahor mah? Oh, turunkeun lah tuh bebek sayang. Oh, nyangga satu. Dah, bebek sayang. Nah. Mate Nur. Wala geus menang parentah ti Pak RT bieu teh Nur kita ngagerakeun maneh. Oh, Sok cicing heula. Tegak, gerak. Nah, sukunan teh. dia menang si Kosim. Ya geus lah. Geus besok we. Aduh, Anjir. Nah, kitu. itu ngagugus ya untuk menang bantuan teh Nur. Nah, atuh dan digugu-gugu teuing atuh. Mana gentos tadi? Gentosna naon atuh? Ka dieu rek ke buruhan teh Nur geus capek minta nomor Pak RT di tetap. Jangan depo yeuh. Naon we atuh ce? Ka mana teh Nur ayeuna? Adepo. Iya. Milu atuh. Moal Jembatan tengah lemur panggih wae jeung RT kemer mending nguseup lah. Naon bau naon ieu hah? Mau caduk kuring caduk saha euy. Bisa lain caduk cing cagap. Oh, caduk dong. Nu nyaduk ieu goblok mah. Jangan modal teh. Goblok na. Ayo gak si emak keur ngaduk. Yo, ayo manu ngaduk teh. Goblok. Gembok sama. Hei, si Pace, bejakeun sia Kosim urang mah. Gemboknya mak. Mau mana modal aing keur musuh. Nih kamu yang bisa si Kosim. Cek. Ari aja kunaon geus mewek deui wae. Itu gara si Pace ujuk keur modal di balai dong. Goblok si Pace, geus aya deui wae. Teu kapok-kapok hayu ngeureun euceul. Di mana ya si Pace na? Mau di Walungan. Jik balik euceul mah. Goblok si Pace ha. Teu kapok itu hayu ngeureun lanceut aing. Di karungan sia ku aing Pace.
Ada si Pace. Bok ya mak. Tuh, dengan kelulumpatan. Nah, anjing tumuan ku aing sedikit dia ngangkat angin. Bok ya mak. Ah, ini kan. Ku aing di karungan sia teh kehet. Harese deh. Karungan ku aing sia teh kehet. Jangan kehet. Hakan sia urut apu jangkar kehed. Labok tas sia kehed. Urut apu enggak. Sia. Oh, Bang. Oh, si RT. RT, kade sia. Naon sih? Dia maneh teh. Ye, aya bantuan ti pamarentah. Ya sih. Kade bagikeun nya. Ya sih. Ieu teh loba bagikeun ka masyarakat Cisaat. Oh, ya sih. Kade sia teh dibagikeun. Ya sih. Tah tok. Lebok sia. Ayo mana cenah? Goblok. Dengan bau kang si RT kemet. Nah, cenah goblok saposin. Aing asupkeun karung apu. Apes deui.